warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Neng Soliha Tresna Dewi. Nepangkeun wasta abdi Yulianti di kelas 11 APHB 3. Bade miturkeun kaulinan barudak Sunda Manuna. Nyaeta sondah. Cara main sondah. Sondah nyaeta kaulinan ku cara engklak-engklakan make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku kojo anu teu meunang ditincak. Dipaenkeun ku 2 nyampe 10 orang di kaci. Biasana dina tani diguratan heula, ku kapur atawa ku naon wae asal aya tapak guratna. Puncakna si kojo dialungkeun kana sirah gambar. Mun kojokeun dina sirah gambar teu meunang ditincak. Sabab aya kojoan. Mun kojo geus dina sirah, tuluy balik deui kana awak jeung tuluy deui ka handap nepi ka suku gambar nu panghandapna. Pamae eleh atawa lasut nalika anjeunna nincak garis anu aya kojoan atawa ngalungkeun kojo tepas kana kotak.